abdi di dia sareng rencangan bade nyieun konten-konten terbaru nyaeta kata-kata mutiara ayo mutiara kenya mutiara we Bijak. mija sore kata baheula lain sepuh teh nya abdi di dia terus nya kalau gini dia wae iya baik corona ya iya bukan telah terus bisa nih pulang kudu di rumah Lo kasih aja tempatkan aja kan. oh tepangkeun lah tuh Panggen shop enggak sok Soalnya sok atuh. Punten abdi di dia bade nepangkeun naon Acuk skuada. anu tos saya di sepiping terus diekeun pasti nongkeun biasa di promo wios diskon 15%. 15% bae ganti baju ganti dulang. baju dulang Iya. buat naon abi mah siap sekian nomornya sekian wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. labakeun wa sodaqoh sanes kabogoh lebakeun mah ibadah lain gibah lebakeun mah ngabodip sanes ngagosip Bapak mah aos, sanes paos. Lobakeun mah sarapan, sanes harapan. Jadi bikunnya. lebakeun mah harta tahta jeung karya lain gaya ria jeung dosa lebakeun mah mani tapi tong bari coli Lobakeun mah ngadua, sanes ngadua. Lobakeun mah sobat, lain ngobat. Lobakeun mah nyalilung tapi nyanung, Bos. lebakeun mah tabunga lain kasusah Lobakeun mah nyatu, lain yusu. lebakeun mah sabar sanes mabar lebakeun mah ngemut sanes namut anu boga hutang bayar bangsat perpaju babalik Iya. kedepan. Hatur nuhun kasadayana anu tos nonton video-video terbaru dari Skuada. tong hilap ya abdi like Komen, komen subscribe, subrek sebenarnya. Dadah, Bos. Ya jadi Ya. oke siap aya kalau jadi nu inti namanya hampura meureun sakewenya Nuhun anu biasa disiarkan di YouTube. jadi inti nama request lah kami lah subscribe oke sip wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama aja.